maca naskah pidato anu berjudul ngajaga kabersihan di lingkungan urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparin kasehatan dugi ka urang tiasa kempel ka ieu tempat. Sholawat serta salam mugia salamina curah limpah ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, kabersihan teh sabagian tina iman. Janten urang salaku umat anu beriman kedah tiasa ngajaga kabersihan. Boh kabersihan diri sorangan, boh kabersihan lingkungan sabudeureun. Lingkungan anu bersih bakal nyiptakeun hirup anu sehat sarta jauh tina panyakit. Upami lingkungan urang kotor, tangtosna urang sorangan anu rugi. Kusabab kitu hayu urang mimitian ngajaga kabersihan ku cara anu sederhana. Sapertos miceun runtah kana tempatna sarta ngajaga solokan supados henteu mampet. Mugia urang sadaya tiasa janten jalmi anu salamina miara kabersihan. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.